nyarios abi teh rakyat kekembingan Gusti. Sila, gerak buka eta baju, gerak tembrakeun diri saya di jasa dan data. Putri Subang Larang pergelaran sandiwara garapan Ringkang Gumiwang 2025 Kang. Saudara lami prosesna Upami khusus kanggo anu Cianjur teh mung saminggu kumargi Putri Subang Larang ieu teh nuju keliling ka tiap kota. Kamana we eta kan? Sumedang, Banjar, Bandung, Kabupaten Bandung, Cianjur, Purwakarta. Subang Larang teh sakedik we tentang Subang Larang. Aman. Ceritanya seperti apa? Panginten inti nama penyebaran Islam di Tatar Sunda anu kahiji. Anu kaduana kumaha geuningan toleransi teh ti kapungkur ge tos aya. Janten rada aneh upami zaman ayeuna aya keneh jami anu teh toleransi. Kitu panginten. Kategori sandiwara mah naon itu kan? Ieu sandiwara Sunda Babad. Upami penontonnya sasaran utamana ka mana kan? Abdi mah panginten tetap pelajar setingkat SMP, SMA. Tapi memang aya oge sok kadang SD, kadang kuliah oge gitu. Sakali tampil lah intina mah ya berhubungan dengan akademis gitu. Nah, perlu diutamikeun para siswa atau akademis. Upami kanggo umum panginten dalam proses kolektivitasnya rada sesah. Tak upami sekolah, instansi sekolah atau napi kampus atau sebagainya. Jika proses kolektifnya langkung mudah. Sandiwara ayeuna tos langki. Dina ayeuna ge pemainna tos sarpuh. Betul. Nah, ieu kumaha? Panginten anu kahiji daresep main atau napi henteu mah sanes format konsep bentuk garapanana, tapi dengan siapa dia bergaul, bagaimana cara dia bergaul. Janten garapan sandiwara Sunda oge panginten teu salamina anu dibahas teh kasundaan wae. Ta eta panginten di padepokan kuring mah kadang aya bahasan soal A, B, C anu tidak semata-mata mengenai sandiwara Sunda hungkul. Jigana panginten eta anu batak-betah. Kapayuna aya project anu sanes? Anu terdekat panginten Februari pergelaran sandiwara Sunda Pelagan Bubat. Mohon. Upami ieu ge di Cianjur teh masih 3 dinten deui Kang. 16, 17, 18. Aya tim sabaraha seueur? Sebenarnya abi paling seueur jigana di antara teater sanes abi 15 orang pemain sareng kru. Biasa ngajak anu sanes, anu hoyong ngiring ka naon teh pagelaran Sandiwara Sunda. Sandiwara Sunda. Oh, panginten ka adi-adi anu mika sanes mika reus lah. Langku jigana terlalu sulit. Anu hayong terang weh. Karena bahasa Sunda, karena seni Sunda. Mangga Sumping ka Jalan Mekarsari 1, Jatikaler RT 4 RW 7, Cibiru Kota Bandung. Atanapi tinggal follow wae @Ringkang Gumiwang. Sakitu pangarsa. Oke, atuh nuhun. Siap sami-sami. Singalana, ega pati, ajakaken bacot, adu keluang partiga jeung kaula. Jadi, ajulah.